hadrah Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahumullahu wa nafa'a bi ulumihim fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi kaifiyati sholatil khaufi, tetap dina martelakeun tata cara salat khauf. Tata cara salat khauf. Kamana Neng Santi? Sugante kena geledek kamari. Wa innama afrodu angin pastina wa innama afroda angin pastina mencilkeun hak kana ieu kaifiyati sholatil khauf. Saha al musannifu mama musannif an ghairiha tina salian ieu salat minas salawati nyatana tina pirang-pirang salat bitarjamatin kalawan tarjamah. Li'annahu karena sanyana tingkah sareng kalakuan eta yuhtamalu dihampura fi iqamatil fardi dina ngadegkeun fardu fil khaufi dina khauf. Naon ma perkara la yuhtamalu anu teu dihampura ieu ma fi ghairihi dina saliyana ieu khauf. Wa sholatul khaufi ari salat khauf eta anwaun pirang-pirang warna kasiratun anu tablugu anu bakal nepi ieu anwaun sitata adrubin kana genep pirang-pirang bagian. Kama seperti perkara fi sahihi anu tetap dina kitab sahih Muslimin. Iktasara parantos ngaringkas saha al musannifu mama musannif min hatina itu sitata adrubin. Kamana Deni masih di stadion? Oh, bisa ke stadion deui gitu. Da bahaya di stadion deui. Ala salasati adrubin kana tilu pirang-pirang warna ahaduha bagian
Ari salah sahijina ieu salasah eta an yakuna yen bukti saha al aduwu Persija naon al aduwu musuh Persija urang musuh eta saha naon an yakuna yen bukti saha al aduwu musuh eta fi ghairi jihatil kiblati dina salian arah kiblat wa huwa bari ari ieu aduun eta qalilun saeutik wa fil muslimin sareng dina kaum muslimin kabeh kasiratun eta anu seueur wa fil muslimi atau kieu atau wa fil muslimin sareng eta tetep di muslimin kabeh kasiratun ari loba tapi teu ngepas kitu teh sabab mubtada mah kudu naon kudu na mubtada kudu kudu isim kudu apa bihaisu tuqawimu kalawan sakira-kira ngadegeun saha kulu firqatin sakur-sakur naonnya kelompok minhum ti itu muslimin al aduwa ka musuh tuluy fayufarriquhum maka misahkeun hum ka ieu muslimin saha al imamu imam firqataini kana dua kelompok firqatun ari sakelompok eta takifu cicing ieu firqah fi wajhil adwi di hareupeun musuh tahrusu barina ngajaga ieu firqah hu ka ieu imam wa firqatun sareng ari sakelompok eta takifu cicing ieu firqah khalfahu dina satukangeun ieu imam ail imami tegasna imam nu benerna kieu cenah fayusolli maka salat ieu imam bil firqati sarta kelompok allati anu khalfahu tetap satukangeun ieu imam rakaatan kana sarakaat summa bada qiyamihi tuluy sabada nangtungna ieu imam li rakaati saniyati tatimmu maka nyampurnakeun ieu firqah li nafsiha pikeun awakna ieu firqah baki atas salatiha kana sasesana salatna ieu firqah watam dituluy ngaliwat watam disareng ngaliwat ieu
firqah ba'da firogi sholatiha sabada beres sholatna ieu firqah ila wajhil adui ka arah musuh tahrusu barina ngajaga ieu firqah ka ieu aduun buludan angkaan soalnya bakal bolak-balik kadinya sareng firqah engke dipayu sanes firqah aduun buludan tah soalnya bakal bolak-balik marjuin kadinya wa ta'ti sareng datang saha atau ifatul ukhra kelompok anu sejen taifah buludan cirian allati anu kanat bukti ieu taifatul ukhra eta harisatan anu ngajaga firaqatil ula dina rakaat anu kahiji fayusolli tuluy salat saha al imamu biha sarta ieu taifatul ukhra rakaatan kana sarakaat tuluy fa iza jalasa maka di mana-mana diuk saha al imamu litasyahudi karena tasyahud tufariku maka misahan ieu firqahu ka ieu imam maka misahan ieu taifatul ukhra hu ka ieu imam tuluy mana ieu teh watatimmu sareng nyampurnakeun ieu taifatul ukhra li nafsiha pikeun awakna ieu taifatul ukhra lumayan tadhiru tuluy ngadagoan ha ka ieu taifatul ukhra saha al imamu wa yusallimu sareng salam ieu imam biha sarta ieu taifatul ukhra wa hadza sareng ari ieu salat hadhihi salat eta salatu Rasulillah bidzati riqa di tanah dzati riqa bidzati riqai dina di tanah dzati riqa Cianjur dzati riqa teh kabelah ditu katonggo saeutik naik kapal ka Mekah jauh teh Cianjur naik bus ke Jakarta, di Jakarta naik kapal ke Mekah, tak eta diri kok sekitaran di Mekah dekat Cianjur. Tuluy sumiat dinamian ieu dzati riqa dzalika kalawan itu dzati riqa di annahum karena sanyana muslimin eta rokok pada ngarokok teu balik ngalogat eta rokok pada nambal ieu muslimin fiha dina ieu dzati riqa bayang ngarokok
Royatihim kana pirang-pirang benderana ieu muslimin, nambal bendera. Wakila lan den ucapaken opo goiru zalika lione iku zati riko. Wakila sareng dicarioskeun naon goiru ka saliyana itu zati riko. Sanes zati riko. Punten sanes zati riko. Li annahum raqa'u fiha ra'iyatihim kadinya ta. Tuluy wasani sareng ari neng sani eta an yakuna yen bukti ieu aduun eta fi jihatil kiblati dina arah kiblat. Makanin dina tempat layas turu anu te sataro nutupan anu tenutup hum ka anu tenutup ieu aduun hum ka ieu muslimin an ayunil muslimina tina pirang-pirang paninggal muslim kabeh. Aya ning paila dipayun fi makanin dina tempat layas turu anu tenutupan hum ka ieu muslimin an ayunil muslimina tina pirang-pirang panel muslimin naon tadinya pailna syai'un hiji perkara wa fil muslimina sareng iku tetep muslimin kabeh kasiratun ari loba tahtamilu barina tahtamilu anu tahtamilu anu gampang naon tafarruquhum pisahna ieu muslimin. Tuluy fa sofa yusofi macana kumaha sih fa sofa sofaya fa yasufu tuluy ngabariskeun hum ka ieu muslimin saha al imamu sofaini kana dua barisan
masalan umpamana masalan umpamana gledek wa yuharimu sareng takbiratul ihram ieu imam bihim sarta ieu muslimin kitu cenah Neng Yunis jami'an barina sakabehna. Fa idza sajada maka di mana-mana ngeluh kahandap maksud sujud tapi nundutan saha al imamu imam salah ngalogatna. Fi raqatil ula dina rakaat anu kahiji. Sajada maka sujud ieu imam ma'ahu sarta sajada maka sujud ma'ahu sarta imam saha ahadus safaini salah sajina dua barisan sajadataini kana dua sujud yei wa waqafa sareng cicing naon asoffu barisan al ukhra anu sajada naon ieu teh aya kunti gledek yahrusu anu ngajaga ieu soful ukhra anu ngajaga hum ka ieu ya kemana iya rada hese ai istamaro waqifan yahrusuhum fil itadi wa intola wa yaktafiru tatwiluhu lidururati maksudna naon ieu teh rada hese ngalogatna wa rusu anu ngajaga ieu ahadus soffain hum ka ieu muslimin fa idza rafa'a maka di mana-mana naik saha al imamu rasahu kana mastakana ieu imam sajadu maka sujud ieu muslimin walahiku sareng panggih ieu muslimin hu ka ieu imam wa yatasyahadu sareng tasyahud saha al imamu bisofaini kalawan dua barisan wa yusallimu sareng awe salam ieu imam ma bihim sarta ieu muslimin wa hadzahi sareng ari ieu salat eta salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asfani bener teh dibaca ni bener teh mangga ieu bobotoh paling tonggo bi asfan na sabab ieu teh naon alami ya atawa naon sim goer munsorif teh sabaraha hiji di bagianna warnana alamiah tarkib majzi tuluy naon deui wasfiyah tuluy naon
Jurumiyah naon alif tanis tuluy alamiah ngaran jelema tuluy naon deui kieu tarik kaluhur aduh ieu balikna ieu naon bi asfana sabab jeung gar muzarif elatna karena naon karena ku sanggup jadi Agnes Monica karena hayang nih aspana teh nganes no maksudna naon wahia sareng ari ieu aspan eta koreatun kampung fitorikil haji dina jajalanan haji kitu cenah neng Sipa tobat fitorikil hajil misri dina jajalana jalma haji orang Mesir bainahuma eta tetep antara ieu bainaha antara tetep ieu asfan wa baina Makkah sareng antara kota Makkah marhalatani ari dua pamondokan sumiat dinama sumiat di ngaranan ieu aspan bidzalika kalawan itu aspan di asfis suyuli karena naon urang naonnya atuh gerlut silih ngocor geretih teh naon sebenarnya teh aur-auran tuh li asfis suyuli karena aur-auran getih gerlut bobolokot getih itu aur-auran getih tobat fiha dina ieu asfan tobat wasalisu sareng ari neng salis eta an yakuna yen bukti ieu ma eta fi syiddatil khaufi dina kaayaan banget sieun balik ka kobong teh tadi teh adi manggihan kunti tadi belah dinya make pakaian manggih abi dinya nanti katingali ku barudak mah ku abi katingali seuri ka abi teh beungeutna rada serem abi teh aduh ningali belah dinya tah anu deukeut paralon paralon di abi ningali bodak mah teh ningali abi ningali tobat ada eta nu sok ulin di dinya kacaritakeun tadi nu belah dinya teh baheula teh anu sisieun eta teh sumur teu apal bodak ayeuna mah sumur eta teh anu aya nasi kuat gitu berjalan gitu eta teh siku baheula teh tuluy dijieun bak mandi di dinya teh aya bak baheula di dinya pas
jalan belok kitu pisan aya bak sian mararandi di dinya baheula teh pas zaman Nabi Alif mararandi umani aya saung di dinya teh tah jadi teh saungan baheula teh emot keneh abi masih kelas TK keneh saung kungsi kejadian tah di dinya teh dihancurkeun we si naon si saunganna teh tah si bak eta dijadikeun tong sampah. Aya katingan teh tilas-tilasna jadinya di juru eta. Geus teh aya teu ayanya. Kotak ayanya. Jadinya teu ngabohong abi bener eta aya. Apa mah. Kejadian jadinya teh. Pas bieu nempok. Wah, sia. Oh. Jadi kendau. Aya. Ada eta. Mana? Tobat. Tong dipercaya bohong abi mah. 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 Tuh bulucit lupa. Seueur eta. Eta bak sejarah eta teh. Orang-orang tong teh kadar ieu subuh-subuh teh. Kungsi kejadian. Taroskeun we sa. Gila apaleun ya. Seueur jadinya teh tah. Jadi merinding tiris ieu. Alah sih. Balik aja. Walti hamil harbi sareng berkecamukna perang. Bari ngajina ka jam 10 alas ya rada kapeutingkeun ya. Wa ari ieu syiddatul khaufi eta kinayatun gambaran baina an syiddatil ihtilati tina bangetna pacampur bainal qaumi antara kaum bihaisu yaltasiku kalawan sakira-kira paantol naon lahmu ba'dihim daging sebagiana ieu kaum bibadin kahiji kana hiji bagian. Nah, kobong lalaki ge baheula teh kosong saberat tahun ieu teh. Geus dijieun rangken. Kobong lalaki baheula anu dieusian ayeuna ku pamangga teu belah kitu baheula teh madrasah eta teh, handapkeunna WC. Handapkeunna WC. Tuluy dipugar mun teu salamat tahun 2007 mun teu salamat saya mutabi. Dipugar atuh ieu. Bangun pondasi luhurna saya mau tapi 2007-an tapi kosong mang tahun-tahun aya 5 tahun poek itu poek pisan mah teh usia tiga suhunan gitu nih wawi gitu kungsi anu kasurupan di desa orang kasurupan diubarana ku bapak abi tah jadi kasurupan di dieu. Aing maung
matak santri lalaki nu rada siga maung teh aneh gitu. Maung gitu, maung biskuat naon fala tamakana tamakanuna maka henteu narima kongang kabeh mintar kill kitali dina ninggalkeun maehan wala yakduruna sareng teu kawasa kabeh alan nuzuli kana turun in kanu lamun bukti ieu kaum kabeh teh kaum eta rukbanan pirang-pirang anu tutumpakan wala alal inhirafi sareng henteu kana naon sih mun urang mah kaluar tina jalur teh Sundana naon sih kaluar tina jalur tapi maksudna kabur gitu tapi kalau tina jalur menyimpang lah gitu menyimpang in kanu lamun bukti ya kaum eta musyatan anu lempang fayusolli maka salat saha kullun sakur-sakur sahiji minal qaumi tina qaum kaifa amkanuhu kumaha wae buktina ieu salat kumaha buktina ieu fi'lus salat amun salat mah kuduna kaifa amkanuha tapi mah fi'lus salat kumaha wae buktina ieu fi'lus salat aduh ieu mah ku rekoneng di Sumedang teh nih aduh ieu mah dicana ku rekoneng apa teh ku elep nu koneng iya dukun teh garagal di Sumedang teh tadi gara-gara hiji teh eta rajilan barina anu lempang ai masyan tegasna anu lempang rakiban atawa anu tutumpakan mustaqbilal kiblati bari nying hareup ka kiblat wa ghayra mustaqbilin sareng salian nying hareup laha kana ieu kiblat ngalogat geus 40 menit ya nerangkeunna sajam geuna wa yu tadaruna sareng dihampura ieu kaum fil a'mali dina pirang-pirang pagawean al kasirati anu loba fi sholati dina salat kadorbatin saperti pirang-pirang tenggelan mutawaliyatin anu tuluy wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa